Adit, Putra, Raffi Jung Hose Gus Ngariung, di meja perpustakaan. Fatul Kakara datang, leumpangna santai bari nyemprungkeun buku. Kan udah geus kumpul sadayana, ayo atuh urang mimitian tugas medik Sunda teh. Kan maknanya satu PDI. Kayaknya saya mah tetap menyiapkan beberapa referensi hubungan alat sejarah kerajaan. Aku masya mendesain hanya biasa di goreng 3 orang. Bahaya ada tim Jokowi. Wah, saya Adukut. Abdi mah bagian naon atuh? Abdi mah rada bingung kene kana sejarah Sunda. Abdi mah tiasa membantukan menyediakan teksnya. Kang dibimbing ku Adit. Ayeuna urang bagi-bagi materi, ayolah. Lu sering atuh. Sateweh lah, kan masih kena lila. Robina itu ngilu membantu. Pak urang teh rencanangan dibantu. Males mah orang seorang, tapi lamun tugas kelompok mah orang perlu tanggung jawab ke kelompok, lain ke komik. Nya wali, abdi janji. Tugas Madinggus beres sapenuna, maran hanga beresihan, meja jung barang-barang. Yang udah geus beres oge, udah dari sarena. Ngomong sadayana. Dapat nyunan ke beres teh, Pak Juna. Ayo atuh mah ngilung membantu non serius. Nya ose, apunten pisan abdi mah, ngerasa teu nakara maneh. Oke mah abdi janji. Rek leuwih kita moal sibuk nang komik deui. Tah, itu atuh, urang mah intinya kudu silih untuk lain, kalau minat tanggung jawab. Kelompok mah engke wae, sanggues tugas beres. Beres kerja kelompok mah sanes nganungkur ngeunaan geulai tapi oge ngeunaan gawe bareng jeung tanggung jawab. Maranehna silih imut, Fatul ngarasa kaduhung. Tapi aya kasadaran piken roba, drama, drengse. Walau